setengah titik nupang bagus-bagus meuli beasna lamun orang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga deh apa mantap ya ibadah ya ulah sok jadi omong-omong. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi kang kaping telune bayanu waqqa di ikhrajiz zakat. Mertalakeun waktu mutuakeun zakat wa annahu qabla salatil Aid. Lan satuhune waqti ikhrajiz zakat iku tetep ing dalam sadurunge salat riyaya. Gula Abu Hanifah tangujal sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik ucap-ucap ing labad dajibu wajib ya zakat min tulu'i fajri yaumil Aid wit saking muncul fajar dina riyaya didinyalah wajibna zakat fajar poe lebaran li'annahu kulliyasatuhunna yaumil Aid al-waqtu alladhi yata'ayyanu bihi al-fitrul haqiqi iku waktu kang narima nyata bihi kalawan ladhi apa buka kang bangsa hakiki kulantaran zakat fitri zakat fitrah teh zakat buka maka atuh cek Imam Abu Hanifah Imam Malik dilaksanakeunana ketika buka ai buka fajri yaumil Aid didinyalah poe lebaran wali anna halan kena satuhunna ya zakat kurbatun iku gawe kapar tata'allaku kan narina cuman tela kurbah bil abdi kalawan hamba fala yataqaddamu waqtu wujubiha ala yaumi maka orang dingini apa waktu wajib zakat tiga tase dina ne wujud lantaran zakat fitrah teh termasuk kana gawe dumadeheus ibadah nu patali ka hamba maka atuh ulah miheulaan waktu wajibna kana poe na nu mantak Imam Abu Hanifah Imam Malik mah poe lebaran. Jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh meunang make nakdan uang belanja make duit ngazakatna kudu poe lebaran. Dimimiti maghrib nalah malam takbir urang hari taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran cak Hanafi heuh sia hideuk diturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres aya di negara urang teh teu beres barang loba PKS barang aya Persib jadi kos itu di negara mah kiai baheula mah hebat boga non make beas jual beli eta tuturkeun jadi ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi cak Hanafi engke atuh malam takbir jadi ku Hanafi teu di aku ku Syafi'i teu di aku mudabdabun bainal pondok wal pasar kemis
aduh takos gitu kan jadi orang jahat minimal jam urang lah sing ade urang lamun dek zakat itu wa qala Syafi'i lan ucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad cak ucap ing lapat tajib wajib ya zakat bi ghurubi syamsi akhir yaumin kalawan suruh sarangenge akhir dina min Ramadan saking Ramadan lianal fitra min Ramadan kana satun fitri kang datos saking Ramadan la yakunu qaranan ana ya fitri kana satun buka min Ramadan iku aranan ana ya fitri illa bi ghurubi syamsi angin kalawan suruh sarangenge min akhiri yaumin minu saking akhir dina minhu saking Ramadan tuh jadi lamun wajibna cek sapa imah gurub cek hanafi mah tadi poe lebaran fajar aja pokok galau so amma ta'jiluha anapan utai ngagiakeun zakat iku pagawa pokok galau sapa maka teman ngucap sapa Imam Syafi'i satu kalakuan ya juz iku nang ikhraja ngapa mentuakeun zakat min awali Ramadan saking awal Ramadan liwujud sababnya kena wujud sababe zakat ngan cek Imam Syafi'i nakjil zakat ngagugurakeun zakat memang waktu menang dinantirai min awal Ramadan di awal bulan Ramadan begitu masuk awal Ramadan geus diperbolehkeun ngaluarkeun zakat cek mazhab Syafi'i sebab liwujudi sababnya kulantaran aya sababna naon puasa sabab buka adalah puasa nuantak menang asal masuk Ramadan sababna puasa sababna lebaran adalah Ramadan maka menang timimitina wa qala malikun Ahmad lan ucap sapa Malik dan Muhammad ya juzu ta'jil wa yauman wa yaumin waqt wanang apa ngagiakeun zakat insadina tawa ingrong dina bakota cek Imam Malik cek Imam Malik tadi cek Imam Ahmad bin Hambal digugurakeun meunangan ulah ti awal teuing sapoe sebelum lebaran atawa 2 poe sebelum lebaran meunang masyaallah wa balatu Hanafi lan mutas sapan mazhab gambang Hanafi ucap-ucap nilata dia juzut taqdimuha wenang apa andikakeun zakat mutlaqan al mutlaq min ghairi tafsili saking orang dan perinci min baina mudatin wa mudatin in dalam antara masalah sahih ingat saya kaul salian sabab wujud kena satu sabab wajib qad wujida ikut temen wujud temen-temenmu ya sabab wa lan utawi ya sabab man tazamuhun nafaqatu iku wong kang wajib iman apa nama man menang diheulakeun sakadar menang cek mazhab Hanafi oge tanpa aya masa sareng Syafi'i an Nabi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam bissawab di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus ulah mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun orang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga deh abeh mantep ya ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ye ngontrak di sini zakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jongnya ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihanap ngajakat mah lain deui macam-macam ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah kula mah nyaritakeun nu mantap deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kala nu deuk balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna
kecuali nek lebaran di dia emas-emas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya dia mau diceritakan masrok zakat sing bener lantaran ayah hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu masjid salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi tos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji tadi mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat kadang dia ngarenja betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat asal ada 8 nah ukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditangempung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kunaon mah teh ayeuna ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu nalah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas dipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan teh beda ada sosial saja ulah nu kos kitu haji disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak ndek zakat nu ndek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantap ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na, teh nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap. Orang kan kayak aing di cokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos itu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas dia kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae aju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngereung kos itu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah sama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah Masya Allah Karim urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadap wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya,
pamajikan orang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebabnya wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat. Pak, Bapak boga ngazakat? Henteu. Kuduna bapak ngazakatan kula. Nyaho. Itu mana junta? Ya aing dipencet ke lain keluar duit. Tai aing kaluar. Itu boga tah cek pamajikan agak. Ya, yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki. Tah kajang yang zakat ti sia bager. Tuh kula teh asa. Agak satu tah jadi geus bere anak dizakatkeun. Kos kitu teh kaayana masyaallah karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakahan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot mah teu kawajiban urang jaya bapana ieu. Iya supaya jauh supaya ke orang bolak-balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki sakit ke pemajikan nanaonan mending diliwat habak. Ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngeling